Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suci. Ayeuna kantun bagian anu ka 33 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun reunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suci bagian anu ka 33. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak tungdung tes. Lah isukan diwen yangan motor malal dajeng nyana geus peuting kieu pasti geus nutup sarumna oge. Ayeuna mah mending urang lalajeng film we ka bioskop, hitung-hitung hiburan euy. Geus lila ieu dewek mah tara lajeng film ka bioskop. Ceuk si Keman bari ngareret ka si Jalal. Nya sarua we dewek oge geus lila. Iraha atuh apanan ka mana ge urang teh teu boleh bebarengan. Ayo atuh hari bioskop mah wayah kieu mah keur memejeuna rame. Biasana sok nepi ka tengah peuting barubarna teh ayo ah. Si Jalalnya tujuan kana ajakan si Keman. Harita dua anak kebat laleumpang muru ka hiji tempat. Katempo ti kajauhan keneh oge loba jelema awewe lalaki. Rata-rata budak ngora keur pating rariung di hareupeun hiji wangunan nu taya lian eta wangunan teh nyaeta bioskop tempat muter film. Hiji-hijina bioskop anu masih keneh rame dina waktu hari teh anu aya di puseur kota Majalaya. Kadienakeun mah jadi bangkrut alatan kasilih ku kaset VCD jeung video-video anu aya dina HP. Rek lalajur film naon man euy. Da acan diputer jiga nama filmna oge. Tuh pating lariun keneh di luar anu rek lajon oge euy. Jam sabaraha atuh nya bukana. Cek si Jalal basa manehna geus araya di hareupeun bioskop. Teuing atuh ah, tanyakeun we ku si Lai. Tuh ka tukang rokok tanyakeun tuh. Tembal si Keman bari nunjuk ka tukang rokok asongan anu keur ngajanteng bari ningalikeun poster film anu ngaceblag dina hareupeun gedung bioskop. Jang,
rokok jang, ada jang rokok. Cek si Jalal ngagupayan kayak budak anu dagang rokok asongan. Atuh budak biru anu digupayan teh nyamperkeun. Sanggeus deukeut ok nyarita ka si Jalal. Ah, rokok naon Kang? Bade rokok naon? Cek eta budak bari netep kana beungeut si Jalal. Rokok filter we jang, 2 bungkus. Lain jang, akang derek nanya. Ari film teh iraha ieu teh diputerna. Tila keneh henteu. Cek si Jalal bari napanan rokok ti eta budak. Engke sakedap deui Kang. Jam 11 maena teh. Jawab eta budak bari mikeun pamulangan rokok ka si Jalal. Geus meunang keterangan kitu ti budak anu dagang rokok asongan mah. Terus we si Jalal jeung si Keman dariuk dina kursi besi panjang anu aya di hareupeun loket karcis bari pating plenyun udud filter. Panona reutret ka sakur jalema nu aya di dieu. Aduh, karek oge jam 10 leuwih saparapat geuningan ieu teh man euy. Bila keneh euy. Cek si Jalal bari nunjuk kana jam dinding anu naplok luhureun tempat jualan karcis. Oi, keun bae. Tenang we heula di dieu. Resep euy. Loba awewe di dieu mah baraheno tuh dulu tuh. Awewe itu tuh. Meni Sumedang. Daun Sumedang ge man. Eta susu medala segede gedang. Temal si Keman bari ditungguan ku ngahe. Panonna rara-tereret ka sakur awewe anu balawiri hareupeunna. Resep keneh ka awewe geuningan si laing teh man. Ari sugandeka mah geus poho. Lah, satungtung hirup bari jeung normal mah moal nepi ka poho atuh kanu kitu malal. Pamboro urang anu beunang disebutkeun murah keneh. Aki-akin geus paripun oge loba kabejakeun karawin deui ka parawan. Artina satungtung hirup anu ngaranna lalaki mah moal poho kana ubar deuleu. Ayo dua, urang sampeurkeun dua. Tuh, aya budak aweduan tuh. Suga jeung sugan we nyanggut man ayo ah. Cek si Jalal nunjuk kabeh wetan deket juru bioskop. Didinya katempo aya 2 urang budak awewe anu umurna warasan tahun paling oge keur ngajararantan. Papakean eta budak awewe mungguh matak ngondang syahwat para laki irung berang. Anu saurang kahandapna make rok sameting-ting. Lebah dana katempo nyondol Surabaya susu badag rada gaya. Anu seorang deui make calana anu dobol palebah tuurna. Palebah pingpingna oge rarawek jika tapak dicakaran ku meong. Hayulah, awe zaman ayeuna mah da moal ningali kana rupa euy, nu penting mah duit. Cek si Keman bari langsung cengkat. Saterusna lempang muru nyampeurkeun ka eta awewe nu duaan. Si Jalal oge nuturkeun ti tukang. Sanggeus deukeut ok si Keman tumanya ka eta awewe. Neng, nuju naraon ieu teh Neng? Cek si Keman basa-basi, kituna teh bari pasang aksi. Dua leungeunna ngodok sakuk pinuh percaya dia. Anu ditanya teu kaburu-buru nembahan, kalah katempo jiga undur-unduran. Tapi pok si Jalal milu nyarita. Tenang Neng, tenang. Teu kudu sieun. Da akang mah lain jelema jahat. Tenang we sajalah. Tenang saja, hehe. Bilih bade nonton mah sareng akang we. Engke dipangmeserkeun karcisna sareng jajananna sakalian. Cek si Jalal. Teu lucu pisan cara ngarayunan. Tapi ading-ading rek dipangmelikeun karcis jeung rek di jajanan mah eta da urang budak awewe teh katempo bangunan marahna. Make jeung umat imut sagala deui. Pok nu saurang nyarita. Mohon abis sareng ieu rencangan bade nonton. Mangawe bade sareng mah. Cenah cek eta awewe, abung awewe. Di mana-mana ge sarua, ari ngadeng rek di jajanan atau rek diberi duit mah. Anu tadina judas oge ngadak-ngadak jadi someng. Batur jadi dulur teh. Ah, gitu bagus atuh. Kenalan heula atuh. Nepangkeun akang muka telacep dadang. Cek si Jalal make jeung ngakukeun cep dadang sagala si Jalal gep
ditampanan. Bari eta budak awe oge nyebutkeun ngaranna jadi sasalaman. Abdi Rina, ieu rencangan abdi Lucy. Dugi itu hiji deui sahana minaka. Cek eta awewe nu ngakukeun ngaran Rina, bari ngadila ka si Keman. Atuh puguh we nepi ka ngeureujum si Keman teh nempo eta awewe jiga nu ngahaja ngeletan ka maneh. Akang, nami Akang Asep neng. Cenah cek si Keman bari ngasongkeun leungeun ka budak awewe. Panona rada ngicipan ka si Jalal. Saterusna si Keman jeung si Jalal dari yuk di juru dibarengan ku eta dua urang budak awewe. Si Jalal mah make jeung diselang ku cubak cabak sagarupa bari ngobrolna teh. Sarwana deui awena oge. Henteu ambek teu sing dicabakan kitu ku si Jalal teh. Sawatara eta si Keman mah masih keneh tenang. Teu cirigih atawa cunihin ka si Jalal. Ukur ngobrol we manehna mah. Teu bari cual cawel cubak cabak sagarupa. Sabot keur kitu kadenge sora pangeras sorak di jero bioskop anu mere pangumuman kanu rek lalanjut yen penjualan karcis mimiti dibuka filmna sakedeung deui rek diputer. Ayo atuh nengah kurang ngalebet datos dikawitan geuning filmna teh ayo ah. Cek si Jalal beral weh pepatanana laleumpang nguru ka loket karcis. Sanggeus si Jalal meuli karcis keur opataneun maranehna laju arasup ka jero bioskop. Acan aya sasaha di jero da puguh karek ngong pisan pangumuman oge. Kayan di jero gedung teh poek naker. Da memang kitu biasana di jero bioskopna. Caangna engkewe tina layar film lamun geus diputer. Si Jalal diuk ngarendeng jeung budak awewe anu ngakukeun ngaran Rina teh. Sedangkeun ari si Keman diukna jeung nu saurang deui anu cenah ngaranna Lucy. Lila-lila mah tungtunga ka jero bioskop teh jol-jol anu rek lalaju narungtutan arasup karohangan. Anu antukna kursi tempat lalajo teh pinuh we. Sanggeus pinuh geus jeung geus tarapti dari yukna berai layar film cahaan saterusna film dimimitian. Rame pisan film anu diputerna teh. Eta we da telat-telat kuno kareplok. Nepi ka ngaguruh jelema teh saya, padahal lain film acting. Tapi ieu mah film percintaan teh geuning, anu bintang film awena loba anu make papakean anu teu mararatus. Jeung loba adegan-adegan anu matak rengah peranjung pang-pangna pikeun lalaki anu irung belang. Cek urang mah ngareprokan naon atunya daweuh adegan gelut malah kadenge di kursi beh tukang aya anu pating sarwit sagarupa cacap nepi ka tengah peuting film telekasan buriak we nu lalajo menit teu sirikna paheula-heula kaluar ti lawang. Si Jalal jeung si Keman anu ngagiringkeun budak awewe. Maranehna mah ngahaja manderikeun maneh kaluarna teh. Hoream pasedak-sedak jeung batur. Sanggeus area di luar, pok si Jalal nyarita ka awewe di gireunana. Arwina ka mana ieu teh Neng? Wios ku Akang dijajabkeun dugi ka bumi. Hatur nuhun Kang. Mani janten repot. Abdi duaan ti lembur gardu anu jalan ka Ciparai Kang. Walon eta awewe nu ngaran Rina. Oh, ti lembur gardu. Atuh lumayan tembinya. Sareng saha basa tadi kadarieun Neng. Cek si Jalal teu manyade. Duaan we Kang. Tadi angkatna kana angkot. Munda tos wengi kieu mah tos teu aya angkotna oge, paling kana OJK. Nyamun atuh moal aya angkot tos wengi kieu mah Neng. Hayu atuh urang ka pangkalan ojek. Biasana di dinya oge sok aya tukang ojek mah ayo di jalan tengah nu katukangan nu ka kulona ka lembur kondang ayo.
beral we opatanana lempang ngajujug ke tempat ojek anu disebutkan tadi ku si Jalal. Kabeneran di pangkalan ojek deh aya 2 orang anu masih keneh ngeten. Kalau batur tawar deui si Jalal teh sanggeus nyebutkeun tujuan nama celak we maranehna narae dirempet duaan-duaan da puguh tukang ojekna oge ngan aya 2 urang. Gancangna carita si Jalal jeung si Keman geus narepi ka imah awewe-awewe anu taruturkeunana. Teu asup heula ka imahna da geus peuting. Samemeh maranehna baralik teu poho si Jalal jeung si Keman mere duit anu gedena leuwih ti 100.000 ka eta barudak awewe. Bari ngajanjian cenah irah-irah maranehna rek ngaranjang ka imahna. Ari budak awewe pohara duana oge ara tahun pisan. Biak naker nampanan duit ti si Jalal jeung si Keman. Geus puguh kitu mah terus we si Jalal jeung si Keman leumpang deui muru ka jalan gede rek mulang ka lembur. Ari urang ayeuna balik kana naon man euy. Duh anjaka tadi teh sina nungguan tukang ojekna euy. Beureun moal hese deui neangan tukang ojek lamun teh nungguan mah euy. Cek si Jalal kituna teh bari reret ka sabudeureun jalan. Distiseun di jalan kendaraan ukur hiji-hijieun anu ngaliwat da memang geus cadeg kawanci jeung ari leutik. Teu naon urang lempang we da teu pati jauh-jauh teuing ti dieu ka Majalaya mah. Engke mun geus di Majalaya kakarak urang naik ojek bari sakalian suganan aya mangsa. Hitung-hitung berenang sambil minum air we lah. Sanu nyaho milik mah euy. Tembal si Keman bari jongjon leumpang ngapai-ngapai sisi jalan. Tapi sabot keur jongjon leumpang kadenge di tukangeun aya nu ngakurowok ditujukeun ka maranehna duaan. Urudula, daguan sia. Cenah cek nu ngagorowok sorana tarik naka. Barang duanana marali bre di tukangeunana. Opat jirim anu keur pating serebet lumpat mudag kamarehna duaan. Srog. Etan opatan nepi ka hareupeun si Keman jeung si Jalal. Tetela opat urang lalaki anu ngarudag teh. Umurna jigana saparantaran jeung si Keman oge si Jalal. Pok nu panghareupna nu make topi hideung nyarita ti parungku sesengor. Si lain keur naon beding-beding kiai di lembur dewek geuleuh. Reka bangsat si duan deh. Cek eta jalma jug langsung nuduh kitu we ka si Keman jeung si Jalal. Nganenge jelema di hareupeunana nyarita kasar bari tutunjuk jaban nuduh bangsat ka maranehna. Srog si Jalal maju ka hareup. Ulah sangeunahna si lain ngomong ge deuleuh. Make jeung nuduh reka bangsat sagala rupa ka dewek jeung babaturan dewek sagala. Yo, dewek mah penting-penting aya di dieu sote. Geus nganterkeun awewe, lain reka bangsat deuleuh. Cek si Jalal teh eleh garang nyaritana teh. Songong sia, kasar nyapek teh goblok. Nah sering can apa? Sari dewek. Yo, dewek muka telah si kampak. Anu nyekali lembur deuleuh. Geus nganterkeun awewe saha sia nya? Sangarana. Lah perlu nyaho awena sasana mah jeung saha ngaranna deuleuh teu perlu nyaho. Ayeuna sari laing rek naon pangnang udag-udag ka dewek duaan. Kemal si Jalal deui tambah gereng. Ugoe ngadengi omongan si Jalal anu leuwih kasar jeung dari hal seperti kitu ka manehna. Eta jalma nu ngakukeun ngaran si Kampak teh langsung narajang ka si Jalal. Tina leungeunna nyaho-nyaho geus nyekel Kampak. Harita keneh diperbargeun ka hareupeun si Jalal. Dina kayan kitu baturna nu tiluan katempo. Parakit-akik nunggu parentah ti gegedugna nyatana si Kampak. Sawatara eta si Keman langsung nyeureudeg ka hareupeun anu tiluan. Basa pakarang lawan rek ngarahkan awakna. Si Jalal rikat ngalegotkeun awakna ka gigir. Iung close. Sebetan Kampak menjadi lawana ngelepas katukan. Si Kampakna oge jadi ditolonjong kabawa ku tanagana sorangan. Atuh nempok kitu si Jalal teu cicingeun
supuna nyawa-nyawa ngablesur ngajebrod pisan karena tonggong si Kampak nu harita posisina keur nonggongan ka manehna. Ieu jebrod jerebet lah. Si Kampak nepi ka ngowong tarikna. Sabab sajabat di tonggongna anu kabeunangan ku tajongan si Jalang uceuli jeung pundukna oge. Babarangan beunang dihancak ku pereup si Jalang. Sok sia hudang deui mun sia bener jeger di lembur padeuleus suan mah. Piraku aya jeger karek sakitu jug ngowong jiga bulon wae sakeun. Tek si Jalang mah panas lawana. Manehna ngaceganang tuh nempokeun nu jadi lawana nu keur muniang rek kuda. Setan sia mah teu apal dewek teh saha goblok. Kabeh oge sarieun ku dewek padeuleus ya. Cek si Kampak nyaritana bari reng hapranjung antara nahan kanyeri jeung nahan amarah anu ngagugudug jereun dadana. Halah ngabacot we sia mah kabejus teh sia. Goreng patut dasar. Pikeun aing mah moal rek ngambeuan kana ngaran kasawe oge deuleu. Ulah borong ngaran sia si Kampak. Najan sia ngakukeun ngaran si Setung atawa Sergaje oge moal sieun dewek mah deuleu. Manasina aing teh budak bolon anu beunang disingsinan ku ngaran. Keuna naon ngaran disangar-sangar oge ari kabuktianana bieu jiga dage mah deuleu. Bangsat ditaro ku sia ku aing deuleu. Ya. Si Kampak amarahna bener-bener geus teu kabendung deui. Harita kene Kampak dina leungeunna dibuat babit sacara ngababi buta ngarah kana sakujur awak si Jalang. Pikeun si Jalal mah lain hal anu hese ngainan musuh anu dirina geus dihuru ku nafsu seperti kitu. Pikeun sawatara waktu manehna ukur cungcat-cingcet kakenca jeung kakatuhu. Ngajadikeun si Kampak lila-lila mah kalah capek sorangan. Sabetan Kampakna katempo jadi ngendoran. Cirining tanagana nu geus leuseuh. Sabenerna lamun si Kampak sadar ngeunaan anu jadi lawana harita, manehna bakal ngaku yen lawana lain tandingan keur manehna. Sabab ari si Kampak mah da teu ngabogaan elmu kanuragan jeung elmu ono lain-lainna. Ukur ngandalkeun kawani jeung ngandalkeun pakarangna. Anu sadaya ieu dipikagigis ku jalma-jalma nu aya di sabudeureun lemburna. Nah sia jiga nu geus soream kitu geuning ngagunakeun dekolte asnaip lain Kampak nu kitu mah tapi dekol para ginutuan tunggul haur deuleu. Sok-sok atuh kaluarkeun tanagana lain kalah beuki launan kitu saya nyebetkeun dewok deuleu. Si Jalang ngahaja mah panas si Kampak. Si Kampak teu nembalan kalah jen we manehna ngajantang. Panonna semuhuru nandakeun ka ceceubna ka si Jalal anu muncak. Ambakalna ngahegak jiga nu capenakeun. Kalah ngajegdo geuningan. Rek teruskeun moal geut na ieu teh. Lamun moal dewek rek balik. Geus tere subuh ieu teh deuleu. Cek si Jalal deui bari seuri ngecek ka si Kampak. Urang ngajar dikira aing sieun ku sia goblok. Hakan ieu bedog aing deuleu. Ya. Cek si Kampak kituna teh bari ngayunkeun deui Kampak kalawan make tanaga anu sapinuhna rek ngarah kana beungeut si Jalang. Balelo sia kehedah. Puguh sia mah tadi oge ngagunakeun Kampak. Nah abieu cek sia nyebutkeun bedog sagarupa dasar belegug sia. Cek si Jalang lah perikat ngarendekeun awakna ka handap. Los. Sabetan Kampak lawan terus los nyabetan tempat kosong. Gandeng sia goblok. Sahabarina oge nu nyebutkeun bedog eta mah anu ngadongengna we poul. Nah sia jadi nyalakeun ka dewek geuleuh. Meungeus sia meungeus capek di daerah oge ngayunan keip kapu jiga sia mah. Hakan ieu pereup aing geuleuh. Awas tahu tah. Ya, cacap nyarita kitu, hiu jebron celebet. Tenggulan si Jalang buk-bek pasusul-susul ngahancak kana beungeut jeung sira si Kampak. Kusabab anu digunakeun teh lain tenggelan biasa. Teu aneh lamun saharita kene si Kampak anu dirina teu mibanda elmuna naon.
langsung kedebut ninggang lemah dina kayan geus teu eling di bumi alam. Tapi dina kayan keur kitu ujung-ujung waktosna kabujeng wadia bala ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh kurang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.